Jauh ngaulin aja di mana euy. Kalau hareudang mandiin kieu mah. Kudu neangan euy kieu mah. Pasti nu kieu mah sumuran euy. Masuk aya ngajagana tah duh. Aya kudu teh sebeungeut euy. Aduh, ieu poe ayeuna nama euy. Can aya ka dieu teh wisata teh bisa masuk aya nu ek mandi. Beda kahalodoan kitu caina syaraat beli semukiru. Duh, ayo penghasilan lagi berkurang kereta teu boga duit teh. Di dieu meureun tukang sumur teh euy. Oh, ieu tukang sumur teh. Duh, Oh, da ieu ka dieu yeuh. mohon, wadah. Dan ieu caina semu rada saat da kahalodoan euy. Oh. Si Kido ieu mah. Aduh, nah ini maneh kalah kejadian sumur lo. Yuk, kira kunaonnya saat keur kalodoan gitu. Aduh, aing geus gerah pisan yeuh. Heueuh ngak aing gawe di dieu ya mah. Anda gua dieu yeuh. Sumur nu ek marandi. Maneh ari arek mandi mah gua teh heuh sok. Kan aing kudu mayar ka aing. Da aing di dieu geda digawe aing teh geuna. Nah, ieu tarifna sabaraha? Sok ya. Aya duit mah. Ieu hari mandi wungkul mah heueuh 5.000. Anu mun jeung modal 2.000 heueuh. Ngompol 1.000 mun hitut mah 500. Hah? Kayak hitungnya maneh. Aduh, ieu mah tukang sumur teh sagala ditarif yeuh. Boga 5.000 ek mandi urang mah. Ya. Duitna. Ya. Udah kajian 5.000 ge. Da aing eueuh di pengunjung sajen. Juk mandi mah. Aing ada gua di dieu di dua. Tukang sumur aing teh. A few moments later. Mohon mah. Aduh, enak ya geus mandi mah. Enak mandi dia mah da ciliang lagi asli mah ti Gunung Sawat. Dan paslina seuseut karena badan lo. Wah. Nah, menang 5.000 pertama. Hui, laris euy. Kayak sakedeung nih sok aya baladna biasana mah. Mah jangan sorangan ka dieu. Ih, maneh mengajakan ulin teh kalau wong kieu. Cia tuh kudu kemana? Tuh tempat di dia tuh di leuweung mah ada mana seger kieu. Jangan diprediksi lah. Sok atuh. Dia mau tariis neng tuh, aduh pemandangan gitu. Endah. Tariis namangan atuh sieun mani di leuweung kieu mani urusan jama. Nah biasa lagi sok loba jama mah geraknya tungguan sekedeng dege. Merudul batur rasuk dia. Arulin. Lah sugan jama gen heueuh we nama sang dieu ka dieu sang niis. Mandi mah. Saha itu euy? Aduh, cocep. Masih ngalangan lah. Bukan nu kieu aing mah. Sopan saeutik atuh goblok. Gua teh mun itu punten-punten acan geuning. Heueuh nya mun mah punten-punten atuh mending abang pisan ka batur. Bogohana tuh di saung lo, ulang halangan tangga mah. Urang tadi pan seliwatna. Ya urusan kesopanan yang liwat nu punten acan aing mah. Heuda kaciri tina bungkat nama siga nu mabok lem jama teh. Ang. Kumaha? Kita yang kacaieun ka mana nya? Teh merek pipis tadi nyata dina deket tangkal ieu ngan aing bisi ieu we era. Tuh, mending kana lurus we, aya sumur dah tuh. Kamu kabelah mana? Tadi dia mah lurus we, engke ge anu ngajagaan ieu da. Tak beungeut pun herang tah si beungeut di mana eta? Tah di ditu sumur. Sumur di landeu. Heeh. Aing sieun nyasap euy anteur Moal. tuh. Lah urang wayahna mah bisa nganterkeun. Duh aing bisi nyasap moal. Moal ka dieu we lurus ya. Lempang. Heeh. Oh tuh. Ayo. Ayo naon? Cikawali tempat mandi keluarga keraton. Aing sieun nyasap ya di mana tuh di dieu lah. Aduh aing tari sieun kieu yang di dieu teh. Karep atuh balik di neangan kopi. Ieu euy. Tadi ngan kepengikeun saurang nih. Tuh.
buka. Lah mana atuh batur sakitu ieu geus tita tadi di dia anggar we batur nu loba mareungit nu daratang ka dari ieu. Teu nya ya geus burit can aya kana wae jamaah datang. Ka di gunung reungit lah. Kin ditu aya? Lah hayu wae ini tuh aya sok leangan di tempat nu alus. Oh iya tuh. Aing cangkeu euy ngadag mandi di ditu mah. Eueuh deui nu mandi lagi ngan saurang tadi. Mending ieu lelempangan deui ka dieu. Tetang deui. Di dia we. Itu yang aya nu nyarekan diuk di dieu. Oh, san we ngarekan atuh kadar ge melodiu. Ni sungkul di dia mah mangina naon ieu. Jih, kita baru udah pian bobogohan di dinya euy. Kan imah tempat lagi. Jeung ieu jeung ziarah nu ziarah nanya anu pake bobogohan heuh ah. Teu bener ieu mah euy. Sampeurkeun Jih, nangin naon sara dia di dari bobogohan. Pan imah tempatnya lagi peranti nu ziarah. Tong pake bobogohan kayak pamali. Henteu mang teu bobogohan ieu. Ieu mah keur ni sungkul di dieu ya. Capek tas leumpang ti lande atuh calik-calik di dieu. Teu kumaha ieu mah tingin naon ieu ni sungkul. Lah, sok urang ngawar radul ka kolot atuh. Ieu teh duaan di dieu mah pasti bobogohan nangin naon deui atuh lah. Aing mah ngawadul atuh ka kolot. Di asli mang ieu mah keur ni sungkul tas ameng. Tingin naon ieu sumpah nagena. Bari atuh ninaon di dieu bari nagen sararian kieu. Jalan-jalan nungkul teh tadi ge. Cugat balik ya tong di dari yeuh. Ekni Ismail itu tuh di walungan rejung balik. Aing mesisan makam malangan di jalan. Aing. Iya. Tempat lalegak kieu da eueuh jama. Si gaya amang-amang euy. Mang. Jih, saha eta ngageureup-geureup. Ya naon Jang? Ka dieu yeuh, ka denge euy. Ka dieu yeuh nyampeurkeun ka Mang. Aduh, aing ka ditu deui. Jang, nginaon eta sendal dibubuka. Tong teuing dibuka da teh ka masjid dieu pake wejung pake. Oh, mohon tak, kela tuh Mang. Ya, Mang. Ai tukang kopi di mana? Tah sendal pakenana suku tong naleungeun. Yeuh, lain yang tukang kopi mah tong di dieu. Tadi mah asup ka dieu ditutuning deket gerbang gapura di hareup. Di dieu mah da tukang kopi, di dieu mah jeung ziarah jeung nempoan sejarah zaman baheula di dieu mah. Oh, di payun ditu nya, Mang. Ari ieu teh patilasan-tilas naon gitu, Mang? Anu tilas Sulawesi teh di teh anu kerajaan Galuh teh. Mun ieu teh tentang kerajaan-kerajaan tuh di ditu gitu. Seueur prasasti-prasasti. Tinggalian da aya sejarahna ieu ya tulisanna nih. Si Ujang Teterang mah di dinya tos aya penjelasanana. Oh, mun atuh Mang. Abi permioseunya bade ka warung hayang kopi. Amang beli bade ngopi mah ka payuna ka abi. Kaelah gampang aya kopi-kopi mah. Turun Mang. Aduh, yuk beres serapih ieu euy. Ieu aing biasa garing ti korong euy hayang ngopi. Tah cenah tadi si Ujang itu pang mayarkeun ieu nawe nuturkeun ditu Kang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.